sebuah seni dan kebudayaan yang harus terus kita dukung sehingga paguyuban Sunda Kota Rotan bisa memperkenalkan dan menjaga kesenian yang mereka miliki. Mari kita saksikan bersama dan menyambut seluruh tamu undangan yang akawa mana saja di sekeseret siluang manehna bakal nanggung hirupna bakal mulia kumalar ngawankeun sebuah napan macana lamun manehna jujur sinatria bener gumangan kasih nyaah tarahaya sarta wibawa kasama sebaliknya hirupna moal panggih jeung kesenangan bakal lara balangsak saandengna lamun ingkar tina patokan anu tadi. Warga Sunda nu aya di Bohona Adi itu di mana aku nu disyukurkeun uang mulut kasara sejaban bendera kasakuna bawada pun sapun Allah enggak menusuh tuh akan ngalabu dan geraranakeun praniang berapa pur payung berabungakeun pur payung berabungakeun pur payung berabungakeun.
Pengen tampak dan 7 aja. Koreonya mungkin susah kalau 7 ya. Yang biasanya saya ketemu di Banten itu tak 7. Di sini 7 sama payung. Oh iya.